Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Mang Ewok menuju aya di Cianjur nya di Sukaluyu kampung naon Mang Ayi? Desa Panyusuhan itu kampung Sindang Layung. Kampung Sindang Layung barayanya ayeuna bade ka sawah ka kebon saudara teh. Oh, sareng Mang Ayi, ya Mang Ayi. Ayo gaskeun barayanya. Jadi barayanya di dieu mah tuh sawahna oge lega kieu seueur nu ngarurek tuh. Pokona mah geus jiga stadion rumput GBLA hejo kieu. Ih mun ngurekna solokan mah ayaan meureun. Heuh nya ieu kita lain bari mau urek teh dina teh. Jadi itu mapah barayanya mapah solokan ya irigasi. Oh. Pondok hayam jangan barayanya ngararenong hayamna didinya soalnya. Punten. Barayanya tuh video oge. Sami kawas di lemur Mang Ewok barayanya. Tebenten jauh cuman di dieu mah sawahna tempo lega. Mantap pokoknya mah. Wah sablok mah penyalira gaduh wah sabaraton nya Mang Ayi. Tuh gunung gede di ditu baraya. Katutupan ku awan sakedik barayanya. Baraya pilari meni hejo ngagedod. Ieu tah spot ngurek ieu di hana. Mantap pokoknya. Jadi pokoknya ya teh edek jalan-jalan sareng Mang Ayi. Mamah miring di pengker sareng Anto bade kebon. Naon puyuh? Oh. Panjang ieu mata memandang pokoknya nama sawah hungkul sadayana. Oh. Keur meujeuhna enakeun dipilarina teh ni Mang Ayi. Nah, bari ngurek ya anjing. Di saung nungguan ieu, nungguan liwat. Itu tuh bare tuh saungna. Ayeuna teh bade kadinya. Ieu teh sawah teh anu uwa baranya uwa entur sadayana teh. Resep ya hejo barayanya. Sami we kos di kieu ge Itu teh Ciponggol gitu tuh. tuh. Di Mega Cibitung itu Cibitung itu. Wah, jauh teka ciri. Leutik barayanya. Kampung Mang Ewok kapilarina leutik Gunung Masigit oge pucukna hungkul. Nah, baraya ieu mah perkebunan cabe. Jadi ieu mah nya sawahnya mah ieu asana ge nya. Jadi dialih fungsikan ieu mah. Jika nanti ieu mah seueur sawahna panginten. Mata hiji dicabean mun cenah Mantap. Ayo meni rapih kieu Mang Ayi. Barohono we. Seueur angin ieu baraya enakeun. Nanya Mang Ayi. Penyemayanana di baraya tuh caina kotak-kotak nu alitna. Nangon nyebor teh. Oh, nyebor. Kalaresan nuju ieu teh nuju sae apa teh acan sae mah ieu caina teh teh? Iya. Nuju di saatan heula. Oh, kalaresan nuju di saraatan heula baraya cenah. Oh, ieu mah kebon bonteng. Ieu kebon lopang. Oh, lopang. Oh, lain bonteng, lopang. Oh, eta nya. Barayanya ageung. Ayo nanya ti jauhan mah jiga bonteng. Oh, jadi kebon lopang barayanya. Anu lebet nanti bodasnya.
Oh, barayanya masih ngorak kene. Jadi di sayurnya nu kieu. Wah, mantap barayanya. Jadi barayanya aya kebon sawo di ditu teh. Sugan we atunya aya nu kolotan barayanya urang panen. Susuganan. Baraya pemandanganna mantep. Jadi barayanya menuju sareng mama. Iya baheula kapungkur teh ieu teh pasir lega teh cenah. Mama ieu teh meser berhubung. Hoyong ngadamel bumi jadi ku mama teh diical deh. Loba sawo. Sapasir ka ditu baraya. Kapan baheula mah di teh ka dieu ke ngalaan makanungan. Sapasir baraya janten kapungkur teh anu mama nya meser cenah mama teh kantos di Saudi lah gitu cariosna mah. Berhubung mama pas euy hoyong bumi jadi ical. Nah baraya urang ieu cenah pilihan sawo. Tuh Anto. Mana Anto? Oh, salah sawo baraya. Baraya. Oh, ikan ini mah kuda ini kolot. Tapi cuma 2 puting tadi beuyeun. Tapi di area posisi oh gitu tak gitu. Padahal mah teh Baraya. Baraya. Yuk, orang ngalah sawo ya di kebun Anto ya. Wae Kang Karangean. Ieu ka Mang Nyanyang daripada ngaliwat. Wae Mang Nyanyang, urang ka dieu. Ieu milarian eta ngopi ieu meun kitu sabona. Nyaan baraya ditaekan tuh. Sama Barayanya jadi ieu teh saur Anto teh ieu teh pamiteun mah sesangala nu ararageungna janten tos dialat ti payun. Janten ieu teh anu aralitna anu maju ka Ageng si sawonana teh. Itu parah tuh kali. Dua pan di kali. 2 karung Ageng. Mantap baraya. Ini kakak mana katongo? Sapasir bulet iya. Murahnya baheula mah segini. Nah, Tuh, moy, ini bisa dimakan. moy cing cobaan mah ieu pesek. Oh, iya mah tuh. Dadakan baraya. Dadakan. Cing dicoba. Mantap, bismillahirrahmanirrahim. Legit. Mantap. Cing nyoba. Nah, baraya ya. Ieu mah nu asak dina tangkal barayanya. Asli. Cobian. Bismillahirrahmanirrahim. Emang aye man ai ka samping teh ka Asak baraya amis. Mantap. Paling jangan Bibi itu masuk mempai Solo. jangan gede itu itu. Aya nu ka ditu ka jalan Jangan gede. mobil. Mah, asaan? Amis. Sok tuang. Kieu gini. Ih, enak. Aduh. Ah, jeung cangkangna enak mah. Dipenalkeun. Wah, Mantap kumaha tah? Ke apa? nu kieu gitu. Nu kumaha Mang Ayi cenah nu ieu teh? Tah jadi penalkeun lo teh. Nah, herang. Tah ieu lin tah. Mang. Anto ya naik kot ka ieu. Aduh. Aduh. Walah, kade. Nya. Bungas waya. Bungas waya. Ngabeletrok baraya. Nah, mau gitu. Oh. Wadahna tuh. Maaf nu belum batuin. Oh, Oh, nya. manto, cobian manto. Alim. Sok we. Aduh, Kurang cabian ku eta. asak baraya. Anto mah cenah tos boseneun jiga nana teh. Nyobianan ada nu gaduh na baraya.
Mama eta malah leutik aya mama. Kumaha cenah anu asa. Anu gede we. Jadi sesana nu ngalah nu gede sih. Nah, Ka puncak. di pasihan di anu asap barayanya tina tangkalna langsung. Urang tes tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amis barayanya legit. Sikina mantap barayanya. Ya, ikuti terus keseruan petualangan Mang Ewok barayanya. Tong hilap, tonton, like, komen, subscribe. Hayu gaskeun. Mang Aji.